tanduk lele. Jadi ayeuna teh ngaran urang teh geus alus deui di mata warga teh. Sia teh kudu boga otak ulah hidung hungkul. Kudu darjin geus jenius. Kapan kembali isuk euy? Nya isuk mah urang teh maling deui. Soalna mun urang maling dieu ge mah nyangka ka urang ayeuna mah. Bakal nyangka teh kasih doyok deui. Baiklah bakal udah mau asa kecil kena aing Kamana si hideung teh kalanges beurang kieu? Can datang-datang sarbeni. Namanya kudu disusul wae ku aing ka imahna. Urang tadi kieu kanan kamari usaha deui. Mulai teu awal. Buat di base camp. Eueuh. Kemana nya? Ah, ini tuh aing teh cobaan ka imahna. Bae aya pamajikanna ge. Sanajan sok kulutuk. Pamajikanna eueuh. Kacai meureun. Bae ah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Barudak teh jarauhan ka aing ieu teh. Sabenerna mah da aing teh kamari teh lain niat maling. Sabenerna mah teu malikir eta jelema umur aing ayeuna sabaraha taun pan aing teh geus kolot. Aing teh sange meureun sange. Eta da si doma eta teh ku aing teh lain naik dipaling teh dina mah. Aing teh ngan saukur hayang numpakan hungkul. Tapi dipikir-pikir asa ngeunah sakalian ku aing dibawa ka imah. Kira ku aing meureun ngahayang kudu ini ke kanang doma, pan era aing teh lur. Anjing kumaha aing geus dia bingung. Parowe kene. Asa geus beurang teh. Assalamualaikum. Araya. Di mana? Di mana sih teh? Di mana? Naon? Naon? Buka kacamata di imah mah. Es wae tuh. Tunu ieu teh peuting anggota seranda eta heula. Hayolah beurit ieu. Ka mana ayeuna? Ka mana? Kerja lagi. Oh, heueuh. Niat mun kamari. Sip. Kau disangka? Gitu. Ai kumaha pamajikan dibahagiakeun can itu. Oh, alhamdulillah bahagia sekali. Oh, Wes tapal CCTV. aya Iya dong. mantap. Mantap. Oh. Mantap di urang ngarek ini teu liar teh. Heueuh, ayo asup cenah geura liar. Heeh. Geura mawa di duit sakarung. Urang can bebeja euy. Bebeja lah, mal bener tuh bebeja urang si pamajikan mah. Heeh. Jelas. Aduh, ieu rokok tika dieuna. Berarti siapa pisarebi ya? Bohongan aing masuk sim kitu aing. Sim geuleuh. Purunyus ya mah. Kedunungan teh, gua tah dagon di luar kuing. Siap. Tahan. Sok. Dewe bebeja heula. Katanya seberapa bulan itu sih? 5 bulanan ya. Tinggalkan kakak yang Kamari ya. menuju eta aya racun. Di mana di situ ya? Parai. Waktu teh yatim piatu nya. Dede tingcu. Nah. Urang kuliah heula. Urang sih jesuk kang bahagiakeun. Ieu peleutkeun ulah ieu. Benekeun atuh. Bisaya hayang. Si tukang bobok. Bahaya nya. Bahaya kan yang loba tukang kasur keliling eno. Bahaya gete anjing di aparkeun di pagut. Ayo.
Teh berangkat heula. Doakeun dipayeun mah. Mau bekal mana? Lah datang lagi sungguh. Ya kan lagi siapa ke rumah aspak. Ayo kopi-kopieun. Ulah mau motor lah. Ulah berat. Karek kapang isi menang motor teh urang. Ieu mah geus. Geus lama. Geus urang. Si guys si Epin euy. Ulin ah. Assalamualaikum. Salam. Pin. Naon? Gimana Pak? Kaget. Mak. Halo, apa? Lucu narawan itu teh. Dia ngobrol ke nucing itu ting piatu karu. Rek. Kita dua nananya. Dua ka mana bapana? Oh nya. Tinggu si Doyok deui meureun itu bapana. Oh, bukan si Doyok di mananya? Di mana tuh nya? Rek naon si Doyok? Tuang saramper we ngadulin karunya yuk. Banyak ke baladan yang kitu mana teh. Oh, katanya. Kamari teh Bisa maling kepala ada teh. Gege ucing teh yatim piatu juga nama si Doyok bapana. Bakal nantinya. Si eta mah sok sagala jadinya. Dia bisa ngabendung kan kitu na. Karena naon nih disalur teh mah. Kalau tuh uang adulin heula neangan jalma kerasa kan. Oh, bari neangan eta nya sa benyer-benyereun. Hayu. Mah bade ameng heula ya teh nya. Mangga. Yuk. Assalamualaikum belasan Mah sing sagala digampilkeun. Ya. Assalamualaikum. Oh, rarudat kieu. Yang ulin motor deh. Pakai meureun ada pompai. Wow. Motor cahaya euy. Aya kuncian euy. Wah, aya kuncian euy. Kurungan karari segala. Kurungan karari segala. Wah, ieu kita ngelawan ka aing. Buku aing motor tadi. Bisa dipencet deh. Hanya euy. Hidung kieu motor juga tareman ya. Aduh ini aja nambah kurang kamera ya basur. Harus sendiri mah mah gini. Hei. Kamarana milu ulin urang atulah. Beda si Doyok kegeron. Peda mana sawa ujung urang. Saha maneh? Gelu urang ke situ teh euy jika kana ti foto. Sarua urang dulu ka kira beureun yuk. Lelep ini karena etanya. Ulah kabur lah. Ketang. Asa dikucilkeun aing ayeuna mah anjing gara-gara kamari jiga nama ieu. Terus aing ayeuna kudu ka mana atuh ulinnya? Cerita mah bingung di wae ieu aing Bunda we jeung Bunda ieu. Banyak kucing di adus ya. Di mana? Itu udah coplok anjir. Oh, aslinya. Dan tidak ini nama yang untuk lepas gini kan. Usum di rumah sakit di mana? Di dokter gigi palsu. Berarti eta dokter palsunya. Koneng. Soalnya ngomong teh diciptakan gigi palsu di dokter gigi palsu. Berarti eta dokter teh bobohongan palsu kabeh palsunya. Sakit aja mantenya. Caduh ini. On kabeh sim ya. Panas euy hanaang. Hayang nginum nu amis-amis. Esrem. Panas sayang. Pararana sayang. Sayang panas. Mejeuna. Ayo. Kopi. Kopi, Mang. Kopi. Mana kopi dah ya teh? Kur garana hungkul. Warung kopi buaya dan. Aya bangsa, roti, rokok. Kopi eueuh. Ka mana? Aduh. Weh, ya. Saha itu? Salata. Wah, keur naon, Pak Nur? Eureun heula ieu nu haseum daripada panas kana tarang. Mung cenah. Diberen seger-seger. Ayen, bos kemarin euy. Baca kacamata. Kacamata euy. Dan tempat kacamata urang. Urang teh tadi teh mawa 2. Jang mana hiji tapi poho di mana? Mana? Itu non itu saya itu. Oh iya.
Urang pakai be. Ya lah, aing asal lebarnya ah teh meuli na ge ti Johnson. Urang atuh wariskeun atuh ka urang warisan. Pati serang. Kaciri ieu teh jeung pejet-pejet teh menempuh parawan mah. Nah, Tuh, cing nyobaan atuh. oh bakal kasep aing geura. Ya, Anjir, Kasep. mantap. asa bau kadu. Nya kadu lain. Koneng-koneng nama euy. Wah, yang kadu mung. Ya, kadu. Heeh, diteuneun ke kaduna di dieu. Nah, dia teh. Aduh. Kaluhurkeun tarangan. Kadu teh. Ah, ye, kadu da abdi. Tingasaan urang. Yo, betah nasi caang. Saya teh pernah ku kadu lemes kieu. Buka ieu kaduna beda. Eta kadu naon kadu jok mijem. Lain. Di mana itu? Kaduhung. Heeh, bener kadu Kaduhung ya. kan hari ieu jadi asieum aing lieur. Anjing, enggak sih mah. Kupuna. Iya. Jegel heula. Udah gitu, sokot we. Oh, Nya amis. nyobaan urang can bener nyobaan abi mah. Kelai. Bagus ya. Oh, sekarang ya. Masih mungkin. Lah. Gajet. Ini aja. Aduh, kaduhung ieu mah yakin aing. Habis bensin deh. Nyusahkeun. Nyusahkeun geuning motor. Nu aing sudah digembung nyadak bareng ku bapak aing. Lebih bensin deh. Mulak tuh kieu motor. Boy, Hei. Geuning aya saria. bisi. Goblok tuh kininya. Ka dieu. Aing teka deuleu tadi mah sia euy. Kunaon kukuletuk we naon? Aing motor lu pikarudekeun ke bulak tuh ke rupana. Motor saha eta sia? Buka pangi teruyuk kurungan ku karari ieu. Janji, wanu nyadap sih teh. Teuing lu aing mah dibawa ku bapak aing. Pada malem molor di sia. Aing teka deuleu saria teka deuleu sumpah poek. Oh ya warung kopi tulisanna berarti tempat ngopi. Mana kopina? Ah, kopi, rokok aya. Kopi herang kieu. Ada sukeun, asup cari gulaan. Kopi Arab bener nya. Heeh. Mana tah? Kadu cenah teh. Boga kadu urang. Kadu montong sia teh montong dihagan usia. Habis le. Kami satu penasaran. Cobaan. Haus aing. Heeh. Targot. Gua kasih iya urang keriting. Udah dia. Lewat. Anjing. Bah. Dah. Goblok. Kadu naon nu kieu? Kaduhung cenah ge sia kadar kitu. Kirimpit kana hate anjing. Goblok kan dia goblok. Sarapal jadi nanti aing. Sebab lepo banget sih ieu udah sebab. Yang Arapal mung si aing boga dongeng. Dongeng naon? Dongeng lalu lintas ieu mah. Sia mah kemana-mana tinggal loba dongeng. Da aing masih raja dongeng selain capcip aing mah dongeng. Bang aya jeung tadi ieu. Sampai tuh dongeng ke Aing jelas. kerpas rek ulin ka cahaya yo. Geng-geng make motor. Tah, contohna mah kieu nya. Kumaha cing saha? Ieu teh mobil ha. Ieu motor ha. Tah, ieu di pengkolan. Tah, ieu si motor tarik ieu teh. Pengkolan nu mana itu? Pengkolan udah dekat cahaya. Oh, pan cahaya tadi dia. Di dia cahaya teh, ieu Oh. keluar ti Oh, cahaya. heeh. Tah, si Pas motor parkiran. tarik ti dia ti belah dia. Di Cidadak. Heeh. Oh, heeh. Si motor ngeng pas mobil di dia keluar. Oh, heeh. Teu kadeuleun bareng ku si motor ieu teh. Bawa di kacamata motorna. Henteu, di masker. Nah, Penting urang eta teh. berang, ngan nulisnya jadi penting. Ya, oke ya. Shoot, tarik pada tarik. Jreng gitu tah. Nabrak. Ah, nabrak. Nya ngena kasih. Tah, langsung si huluna teh muka gitu ha. Pantau mobil. Pantau mobil teh muka.
toh itu langsung keluar si penumpang itu toh. Dua anda. Nah, hiji mah disalamatkeun keluarga teh diamankeun. Langsung dikaimahkeun. Contohnya disimpen we di dinya. Jadi seorang di seorang di kieu. Nah, ieu contoh we dinya. Ieu teh durukan kena duruk sampah. Belah mana? Nah, belah dieu teh ngedurukan. Oh, deket bengkel sepeda. Aya durukan belah dieu teh ya, belah Bengkel ban eta belah katuhu pokona. Tah si jalan manu hiji dieu teh ya teh langsung aceleng ka dieu kana durukan ka dieu ya. Nepi ka hurung huluna teh kieu ya. Hurung na teh nya. Contoh nama ieu mang separuh geus ieu nya, separuh. Kebayang botak lah eta hulu. Lain botak deui, monglon pokona mah. Tah, Aduh. geus kieu teh geus huluna ka duruk ka. Ngebulek kieu ya. Ngulun. Ngelun si huluna teh. Tah nu hiji deui nu ieu nu dietakeun dibere langsung dibere carai keluarga teh. Bere nginum. Bere nginum kieu ya. Nginumna teh kok jiga nu haus meureun nya. Langsung deui. Rek buri albun celik. Tah geus langsung geus dibere nginum teh langsung lompat jelema teh langsung jagjag sia. Anu tah nginum. Heeh. Contoh nama kieu nya lompat teh nya. Heuh. Tempokeun ni aing lompat teh kieu. Goblok teh. Iku deui we ka urang. Rokok aja. Udah. Hey. Anjing, geus sadareun geuningan. Hey. Kudangan pisan. Arek deui meuli teu nipu ka aing. Naon aing Sing loba nipu. Ampun. Kelek. Kelek angkat. Ampun. Aing mal deui. Ya. Hiji di mana hiji deui? Hiji deui ke manakeun? Urang pan dibari ku sia. Tuh mah. Mal dia aing. Ulah nipu deui ka kolot teh. Heeh. Tanya. Mantap sabeuni. Mal dia aing ngalamun teu mah. Awas ku aing mun deui isuk. Untung sia otakna rada jalan kaburu ka harti. Aduh nyanyi. Aduh. Dua-dua natanya. Heueuh, untung ku aing beunang ieu ka karek helmna hungkul deui nya. Jadi kemana nya? Teuing. Eta mah jatah maneh, jatah kebodohan. Aduh, mun pinter kuas aing keur dibeulem teh cokot kenyot keluar. Rugi di wae. Bae lah bakal da moal-moal di meureun isuk mah. Wah. Geroblong. Ari sugan moal kahartieun aing. Sugan teh teu berfungsi otakna. Tadi nama yang udud aing teh ripuh. Hah. Nyok kieu mah hangeuk aing tadi nipu jelema geroblong. Goblok teh jelema teh nyapekeun we, bos euy. Kalau geus beurang ayeuna urang can bebeunangan euy. Sapan jika ndak kudu dibahagiakeun majikan tadi mah. Sinongengan, bos. Aduh. Di boldi. Bosan di modal di mah. Tuh atuh hayu atuh ayeuna mah. Kemana ayeuna? Mau Sri Pulanean mang sasugane meunang. Dah meureun bakal rejekian orang keluar teh. Di mana teh euy? Di kampung sebelah biasana mah. Di mana? Dari sini belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Anger dua belokan bakal ka Panggung. Sing bos kumaha? Teu kahati keneh. Teu kumaha bieu teh? Jadi telempeng. Heeh. Belok kiri, Heeh. belok kanan, Heeh. belok kiri deui, belok kanan deui. Sabaraha kali mengkol? Oh, sabelokan. Iya, di sekolah. Berat tuh. 2. Oh, bener kiri Kiri kanan. jeung kanan. Oh, bener. Yuk. Segane aja milikna urang. Aduh, adel ieu teh. Nyeri kana awak ge. Ada jelema edan di. Si gendut. Aya liang anginnya teh. Betulnya saya liwir-liwir kumaha geuningan. Saya buntelan hut itu. Ai jelema geuning juga. Lur karena di dia lur. Karana euy. Urang teh nean jelema duh kararesel. Aing Jelema sarua. potong acan karu ieu teh. Sarua aing ge. Kunaon jiga hayang kitu? Teu Pas tadi. lari maraton ya. Tadi keur ngajedog di saung aya dia saya preman nu harideung Oh, dia. anu kaduaan teh. Nyen masalah naon deui bodak eta. Gara-gara berokok, kok jeung ngesogen. Dari di selin. Apa aing dua deui digobok. Gasolin digobok deui. Aing cai saherang-herang diinum kabeh. Goblok kitu preman teh nya Eta eta. mun wani ku aing gepek dua nana. Bisa kudu di.
Itu tak dulu. Jika baja hitam Gasolin di penta, rokok di penta. Jadi udahnya. Heeh. Wah, itu orang kita itu pelaku euy. Ayo berbalas dendam kem. Ayo atuh. Wah, Kurang parek pasukan. heeh, kongkelan SN wae. SN awas herangnya. Gasolin ya. Kemana ya, Dai? Yuk, aduh Kita udah mikiran di hari si Doyok ngajak kulin ya Korea murang di Vietnam. Nah, jangan mati. Babet itu tenang. Tapi kan maunya. Sekarang sih ya iya adalah baru datang sejarah kulin lain. Motor aing ke mana ya teh? Perasaan aing nanti dia tadi. Mulai penjaga hungkul. Paling si aing ngajaga teh. Aduh anjing, geningan maling telen aing hungkulnya. Tungtung nama ku baru dak di jauhan. Motor aing sarua ngajauhan. Aing bingung ya teh kumahanya. Lah aing. Kira ku kudu lempang di wae teh. Ulin lah ka dia bae lempang ge. Hari si Doyok kemana? Taruh situ tadi orang ya di mana? Di bendernya. Ini kok iya diomongkeun nya. Dia. Urang manusar ya babarengan di pada sekali gata. Rokenya Urang sieun deui, sen ka babawa aing. bawa dinya. Ulah kitu aing ngilu atuh aing ulin. Nah, si abongan kamari ge maling cangkut. Aing kitu tadi di ditu sorangan cicing. Kira aku sia teh karunya ka aing. Si arek tobat mah. Tobat mah maneh. Nya arek atuh. Arek di tapi. Arek emoang kita. Mun maling di sina mah bae maneh teh. Mun maling cangcut mah geuleuh. Urang mah babarengan jeung maneh teh sekali gata arang atuh rokenya. Ulah kitu. Si aya karunya na teh sia teh ka aing teh. Ajakan ulah. Ajakan ulah kepaksa wae mah. Ulah itu lah. Karunya. Mana mah tukang we. Bae. Kada sia teh mah motor. Motor aing nu maling ku aing. Oh. Tah eta karma. Tawa nu ku aing dibuat tadi motor. Buat mana tong jauh teuing di dieu. Oh. Cing mama isan sia teh. Mana yang tapi kurniangan nyelik kurang jadi saya bogana. Mama isan. Iya juga na. Bakal iya dah. Mana deui. Repeh mama isan. Wow, ayah Birma. Rezeki. Tina liang atuh sia teh. Di tukang. Ini babi ken. Baby teh mahal bir mama. Lumayan beli sawah kabeli. Itu yuk orang jual lah. Orang jual kasih lalan. Kasih lalan ke saya. Si Ibang seulian. Sekali hayamnya. Silalan ya silalan si Ibang kira-kira bakal ayam malah. Biasa sapu jahit itu yang doyan kita. Biasa namanya. Kada sia ka mangala duit wae. Bakal duit. Tuh. Kadang euy, nang poe kieu jaket deui. Dalam demi mensejahterakan pendidikan. Punten. Assalamualaikum. Bang. Le. Ieu lah. Ieu teh aya kabutuh euy. Kabutuh
butuh naon? Kira-kira na boga duit teh ayeuna. 5.000 we mah. Ah, ya 10.000, 5.000 mah. Terus hari kira-kira na hayam ieu wani 10.000. Sama ya mahal yang birmanya. Heeh, biar mah itu. Birma. Baiklah di murah urang 10.000 gitu. Iklim heula bisa Oh. aya burugan. Moal bersih sehat aya mah. Nya, mana ge kamari masa ieu mah, nang hutan ieu. Urang heula bohong. Asal make diadukeun ya teh. Rapat kene parawan halus. Lain sensasi doyok kieu teh. Lain. Lain teh makanan loba. Ieu teh tindog ge kurang urus. Sehat hayam mah sok jamin urang mah. Aya madu lain. Aduh, irma teh. Malam bogahan batur mah. Bisa ku aing. Sebentar. 10. 10 we bae urang mah. Nyangakeun nya. Tapi Nuhun. Nuhun nya. nuhun. Sing jagjang sing malingkas, sing tare gede, sing cengkar nih. Soknya urang berangkat heula. Nuhun nya ieu. Ya, assalamualaikum. Salam. Maraban lah hayam dewek. Tinggal maraban hayam. Dewek maraban hayam heula. Hayam dewek aya nu mau euy. Hayam dewek aya nu mau kusah mahal hargana teh hayam Birma 10 juta meuli teh dewek. Goreng. Alhamdulillahnya ya hasilnya oke. Asal daek berangkat urang teh sabenerna mah. Bener. Ari ngabagikeun ieu kumaha? Kan itu 10.000. Heeh. 5.000 ewang. Berarti dikiekeun nya dibagi dua. Lah, kayak Kumaha? pemajikan aing mengelola tarasi di imah. Ya sana kurang diantarkeun ka imah. Mal nipu sia ka aing. Moal atuh pirang kawas nipu. Sia masuk nipu wae. Moal sing sumpah nang Sarua jeung si Bono loba nipu. Heeh, ari kitu mah ari ku aing dibikeun ka maneh percaya tapi ulah ngabohong. Moal. Heeh, awas lamun kurang ti 5.000, aya misalna jadi 4.880 ku aing carekan sia. Heeh, siap. Teu sok, Pemajikan saya boga uyah di matung tarasi geus baleak. lumayan. Yang nyamal bisu. Karena kieu nya. Rejak daun kan jika geuna. Ayo ah. Woi, ngalamun kitu teh. Kunaon geneun? Kunaon dari sia? Ngalamun wae. Gering tawa. Leungit hayam. Leungit hayam di mana? Di kanang bieu leungit teh kamari, leungit hayam teh. Kamari. Pada hayam wae leungit hayam. Leungit hayam, mari leungit hayam, geus 2 kali leungit hayam teh, kaleungitan wae dewek. Di gembok teh eta nah kanangna. Di gembok, di kukumaha angere kaleungitan hayam. Geus doyok deui tawanya. Geus sia lain. Ieu meureunna nu maling hayam teh boa. Kamari ge maling cangcut sia teh. Hayam jeung doma. Nying, kalah diajakan ulin. Aku sia teh. Ya, cek aing oge lain gata jeung si ieu mah. Terus masa aing nu ayeuna mah Si pokona ieu maling bukan lain. teh bukan maling hayam teh si ieu. Ayeuna bentuk lagi nya. Heeh. Terus masa aing nu ayeuna mah. Bebeungutana salah mah. Pang diceklan. Halik ulah. Wai. Ieu, naonnya teh kela. Bakal si ieu cek aing. Lain Bakal aing. Nya, rek aku deui moal ha. kumaha? Kela aing asa jadi bingung kieu, aing teh geus leungit motor ieu tadi teh. Maling hayam teh nya. Leungit motor mah mah. sia gablek motornya. Aing teh leungit motor mah nya aing dituduh maling. Pan aing Maling cangcut. Bos, masa aing banyak, balah. Kamu masalah di sini, Hei. Kunaon eta? Iya balik wae. Ieu maling di hayam, maling Maling naon ieu? Maling hayam. Maling hayam. Maling cangcut. Padahal rek dibawa ke mana? Kela. Ampun atuh Wong bawa kajengan ulah. Kajengannya. Lah aing milu eta. Saya milem mah. Ieu mah Arek dong. Anjing batu raksia mah di ceramahan mah bakal ngebul. Aing pang tukangna we. Oh, siap ayo ieu. Kan sia teh heula. Bang gubuk. Ari aing mah hangeut. Hangeut lin aing. Kunci mah dingin aing. Aing rek disulan heula ajengan sia. Saya sudah ajengan. Lumayan euy. Menang hayam murah, dapat 10.000 ngajual hayam teh. Coba ieu teh hayam mahal, hayam Birma. Hade ieu mah. Najan leutik ge. Siga hayam aing itu teh. Heula hayam sia ti mana? Aing teh kaleungitan hayam kamari teh. Aing Wah, eta nu maling. kamari. Meuli di sana maling. Ieu lain, ieu nya. Di Citole. Oh no.
nya lain aing nu maling aja lemah. Anu hari deung gua. Ari maneh sabaraha meuli hayam ieu? Mahal-mahal teuing. Aing 10.000 meuli hayam gitu. Kemarin solehnya. Petruk. Bukan aing ya. Cek aing kumaha, aing kurang kumaha tadi. Aing teh geus ngajelaskeun lain aing maling teh. Tadi Oh, berarti aya nama dengan si Toleh heuh. aing dendam ya tarang aing Kamari teh panas. rada heran, pirang hayam Birma 10.000. Menyawat 10.000 lepaskeun we. Kan hayam mahal pihak aku lepaskeun. Nang maling eta mah. Aing kapanggilan aing seorang kasararian kieu teh. Kurang tinggal sekali mah aja kana kasih Bang. Halik. Ampun. Gara-gara sararia, tong dicekel aing, Gara-gara sararia aing dituduh di maling. Ampun. Make we urang bawa yuk. Kajengan ya. Tobat dah urang madayeun. Tobat dari kepangilan batas saya. Wirang ku pamajikan aturang. Da bakal wirang. Berarti silaran mustalata. Kudu tanggung jawab. Ampun. Kudu tanggung jawab sia teh. Tapi ulah dibejakeun ka pamajikan aing nya. Asa jiga si Junaid sia teh. Wirang. Ieu nama kapangi heuh. Maling hayan teh si Junaid dia ya. Toleh ojos aya. Akang lagi karesannya, akang megaya di dia. ya. Urang mah teu maksud maling da tadi mah. Nol ndog tapi aya hayam di bawah we. Diuk. Kang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salim sia teh. Salim. Jeung leungeunna tuh. Oh, tobat dah urang mah. Dari yuk. Ya Kang, dia anu paling sengaresakeun warga di dieu teh. Tah ieu dan jeung ieu dua amal dua sekali. Dikayeun adanya. Orang balik maling tadi. Lewat ndog digoreng tapi Nau kan jadi hayam meureun nya. Kesabaran. Balik pikirnya ayam ladinya. Cik bapak jangan pangnyerahkeun nya duaan. Supaya pemaling ini perkara maling teh bujung-bujung mau traktor ge di sana kuat sebenarnya maling ini batu. Cengkeun nya. Mohon wae. Yang tetes rumah tangga. Aduh, Papanjikan sing inget sia teh. kumaha pamidugi ieu tah perkara ieu ka keluarga. Kehoyong mangi, da isin deui nafkah menang maling. Jadi ayeuna mah meureun ngaku we sia teh maling hayamnya. Teh yang dicabokan wae jang karunya. Hayam hungkul sakalian. Aya jalan keluarna. Dugaan sadar ieu. Urang daruakeun we, urang ayeuna sing engal-engal biasa jalan teh. kami Ulah duit deui kana jalan anu mata ngaresakeun. Jadi kumaha ayeuna urusan hayam? Maneh tadi nipu kain rokok sok ngomong ge. Da puntungna iku sia deui. Geuning sia ge kan tipu. Nipu Sia naon kamari lain? maling cangcun sarua. Kamari balas keluar, aing mesti kuncung ka balong. Geus tobat sieun. Sok ayeuna mah Da maling teh tetep mati. Oh nya. sobat aya. Bade cangcut, bade si cangcut. Maling mah tetep maling gitu nya. Ayeuna masuk dan ngaremetan. Dari terus dijemput ke kawasan orang teh. Allah Akbar. Saya panggilan. Soal mulai kemarin urang. Jala, pas kemari meli cangcut mah aya buluan deui. Na cangcut ka hiji. Eueuh. Berarti si tahu we. Ada sedikit ya. Kesut mah. Jadi ada mah ngaku we maling hayam teh sia tadinya. Maling hayam intinya. Jeung manehnya? Ndog. Nah, sadayana ge urang teh saya turunan jebol-jebol teuing teh ditu. Sadayana ge. Ampura inyok nya. Ampura Aya pisan. masuk. Contangan. Nu make motor teh aing teh. Ingat aing neangan sia teh. Maling balik teh lah. Ampuranya urang. Ayo, Ampuranya. Ayo atas main nauk. Yo Kang nuhun Kang ti payunnya. Ayo ah, mana nanyakeun bieu teh. Ayo. Go. Go. Siap, Kang.